Aduh kakara datang di mana wae amane sulihin ari sia kumaha apan maneh jeung aing teh sakosan maneh jeung aing teh sakontrakan maneh jeung aing teh sakamar abina-bina teh teh kumaha ari maneh ka aing teh ongkorek sapapait sama manis sabagja sacilaka kali-kali sia sesoranganan naon kitu patut bina-bina teuing sia teh naon maksudna naon sia naon sia bina-bina teuing ai sia na make dikunci kamar aing ya kunci teh mun urang mah diteuneun bina-bina teuing tong dikunci pan sidik aing keur molor dari ku sia dikunci mangkaning aing hudang hayang ngising kabayang aing ngising ku sia mekar mah eueuh sia teh di jero WC na di luar aing ulibek di jero mina-mina teuing ari maneh Wah edan ari uwa pikir ku sia ari uwa teh kumaha ieu teh kawas ka uwa teh re mina-mina teuing ari uwa hampura da maneh sare wae atuh kan bae kan urang geus begadang penting wa urang teh geus tahajud ari uwa tong kitu wa nah sia teh hayang naon tahajud hayang punah hutang wa urang teh hutang ka saha apa ka sia 5.000 mina-mina teuing ari uwa ulah kitu deui wa urang teh lain naon wa nepi kaluar tina kenteng aing kabayang aing bisa ngabangsat mereka pungkuk sa RT aing kabina-bina teuing aing lumpat untung aya tiang listrik aing ngadagorkeun maneh kan tiang listrik api-api we teh eling meuli we bat merahan kitu ku aing tah api-api ya we api-api tah anjing aing nyaho lah modus tong kitu ari uwa ari uwa teh tong kitu da urang teh nyeri hate wa ari uwa hampura teh geus dihampura kan udah sakali-kali deui wa da urang teh nyeri hate kamina-mina teuing ari uwa lain na bisa ka batur aya dengekeun aing ngomong teh kamina-mina teuing sia teh ngadon halis sia kerung-kerungan dengekeun ku sia irung gede sia teh liangna mina-mina teuing buah-buah angin teh tina irung sia angin mereka hebosan tina irung sia jigana mina-mina teuing deket jeung sia teh aing hampur oksigen irung nepi ka kitu sia teh mina-mina teuing dengekeun ku sia wa ari uwa hayang dibasok aku aing naon gas heungeuh sia teh oge ngan omat ulah sekali-kali deui wa da urang teh nyeri hate ngaran hate teh dipangpaeurkeun ge hese lain teh puguh sia teh dengekeun mina-mina teuing sia teh ka aing teh cungur sia teh mina-mina teuing goblok sia gas sia teh kumaha teh anu kitu geus ya heungeuh sia teh oge kan ieu mah kade pi kahareupeun ulah kitu-kitu deui ieu mah lain naon ngabajaan wa da urang teh bisi poekeun dar ke urang ngamuk sia teh emangna lamun sia ngamuk rek naon lain naon wa lamun aing ngamuk tai diacak-acak rujit sia tah mah dengekeun ku sia wa ari uwa dengekeun eta mah kumaha sia we tai sia lain tai aing tai maneh ku aing mina-mina teuing dengekeun ku sia mina-mina teh geus teh geus eta oge kan amat pengkeun ya mah moal amat moal sama gitu-gitu deui moal bener kade sumpah ngan pengkeun ya mah pengkeun geus lain geus teu puguh dengekeun sama lain naon kadang-kadang dina denge cilik atuh kaluar cilik kenca amina-mina teuing sama teu bale hirup teh goblok sia teh gas hangos eta oge hangos
hampura nyawa ya dengekeun wa bisi dibasoka ku aing lain naon. Oh nu gableng ge basokana. Nah mah kita boga nya maka ieu ka aparat. Tukang son loba basoka. Mina teuing ari ua. Eta mah basuki atuh. Teu mah tong ngabodor wa teu nyari. Ua mah lamun ngabodor teu nyari. Lamun aing nyari wae. Da ua mah teu nyari da liang irung da teuing. Sia teh eta liang irung eta wahong. Mina teuing da ua mah lamun nyate ieu mah maleum sate ua mah kitu we ku irung hos. Eta teh asak. Lain asak pinuh ku korong wa ari ua. Hitung-hitung bawangnya tuh. Heeh. Nya, doh angin kegelepungan kieu. Heeh. Gini kayak Gusti. Sugan teh taya Gusti di dieu teh hapunten, Gus. Gusti kitu sia teh. Kan bae atuh ari maneh. Mina teuing. Jeung kita sia ngomong. Naon tah? Naon eta disada? Basoka naon? Eta lodong. Angin kena mik. Nya, angin kena mik seteleng sanes-sanes. Nya. Aya naon ieu teh Gus? Ye. Aya angin ongko. Tong ngabodor. Ngabodor mah abdi we bungkul kabeh ulah ngabodor di awe bungkul ngabodor. Ieu. Naon? Alah angin. Heeh sia teh. Lain naon dari wah atuh ngaguru. Tuh. Ngaguru halangan ku teh teh kumaon nya halangan ku ieu. Tah jempe. Banyak aing ngawayang kieu. Heeh. Tah jempe angin euy. Nuhun angin. Tak kitu. Tak kitu naon ieu teh? Can beres naon? Tah ka urang terek init ke negara Astina nya terek kegempur negara Astina. Naon? Rek maehan parikesit. Parikesit teh naon? Lain naon jelema? Calon raja negara Astina. Tah eta terek dipaehan. Nah, maka jeung dipaehan. Kege pae sorangan. Heeh. Saha parikesit teh? Eta teh baheulana teh eta teh bapana teh ngaranna Abimanyu. Bapana teh Abimanyu. Ari Abimanyu? Ari Abimanyu teh anakna Arjuna. Oh. Si Aji kaget bener. Ai sia kana hulu teh goblok si teh da lieur. Mina teuing. Eta teh incuna Arjuna parikesit teh. Incuna Arjuna. Rek jadi raja. Heeh. Tah kulantaran ieu teh Prabu Sumantara teh aya hak ka negara Astina, wayahna urang podaran eta si parikesit. Yah, beres. Sugan teh kitu. Caritana jadi eta teh urang teh bakal jadi nagara teh bakal ngagedean jeung negara Astina. Oh, Yah, beres. Aing hayang jadi menteri di ditu. menteri naon? Menteri angin. Atawa menteri tiang listrik. Aing mah tiang listrik tong aya anu mah. Nya. Kanti ku tiang agama. Mes salat kabeh. Sok wayahna urang init ka negara Astina gempur negara Astina. Saya mah Ayo ini saya. Ini